Para mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan dongeng. Mang Jaya sabaraha kanca bade neraskeun anca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Cipanon Indung. Ieu dongeng para mitra karangan Ki Leksa ayeuna nincak bagian ke-78 para mitra. Sabada Mang Jaya namatkeun bagian ke-78, tangtos lagi Mang Jaya bade ngaanca bagian ke-78. Hari dongeng-dongeng Mang Jaya terus diupload di Mang Jaya Official. Tos seueur para mitra ningal daftar mah kirang langkung 56 episode tambih Cipanon Indung janten 57. Aya carios nyambung anu judulna nyaeta Sangsara Alatan Harta para mitra. Atuh roman jawara wargi kurban keluarga sareng jawara Gunung Panglayang para mitra karangan Watatang para wargi carios silat oge roman keluarga. Mangga atuh ayeuna urang haca bae Cipanon Indung karangan Ki Leksa bagian ke-78. Mangga para mitra nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya nuju ngahanca carios nyambung judulna Cipanon Indung, ieu dongeng karya Ki Leksa. Ayeuna teu karaos para mitra nincak bagian ke-78. Mangga urang sami-sami bandungan hanca dongengna etang-etang hiburan pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun mugi ieu dongeng katampi kalayan kabingahan etang-etang hiburan bae. Dongeng parantos dugi kanalika Rojali bade ditikahkeun. Kaneng Yati, mangga terasna kumaha ieu dongeng para wargi naha cios atanapi henteu? Nah kapenak moal Rojali sareng Ibu Ramana, mangga para wargi sadaya urang sami-sami bandungan. Masih panjang para wargi dongeng mah. Carios nyambung judulna Cipanon Indung karya Ki Leksa dina bagian ke-78. Para mitra kaum dangu, teu kacaturkeun aras urusna nu rek kawinan. Urang cokot gancangna bae, Rojali jeung Yati geus laksana kauntun tipung katamang beas. Laksana kapiduriat laki rabi kalayan taya barebedanana, sakabeh rencana bisa lumangsung kalayan lancar. Heuleut 2 bulan ti saprakawin Rojali dipangmelikeun imah ku Payuda, lengkep jeung parabot rumah tangga sakumplitna. Tempatna ngahaja deukeut pabrik sangkan babari ngolah pabrik jeung sagala rupana. Puguh we Rojali beuki ngarasa bagja lantaran sagala rupa estu babari karasana. Kanyaah Payuda jeung pamajikanana estu ning tamplok kamanehanana. Kitu deui Yati geus teu kudu dicatur. Kumaha bungahna hate Yati jeung lanceukna lantaran cita-citana geus kahontal kalayan hampang. Dina hiji poe Rojali jeung Yati ngajak ngobrol kalia jeung Ridwan. Lantaran hiji hal anu rek dibadamikeun, harita ngariung di tengah imah bangun anu tumanina naker. Akang de asara reuwa sih, narek aya naon ieu teh, ayi teh? Aya masalah nu penting? Cek Ridwan ngamimitian muka obrolan. Teu kedah reuwas-reuwas Kang, margi abdi mah teu ngabantun pikareuwaseun. Malih mah bade ngabantun pikabungaheun. Kieu nu dimaksad teh kamari abdi diwartosan ku pun bapa, yen abdi tos disayagikeun bumi caket pabrik. Tos lengkep sareng parabotna. Pun bapa maparin saran ka abdi supados enggal ngalih we, margi supados teu tebih teuing ka padamelan. Tah kumargi kitu ayeuna abdi bade nyuhunkeun widi ti akang sareng teteh. Yen abdi bade enggal-enggal ngalih, nanging punten sanes teu betah di dieu, sanes teu hoyong sasarengan sareng teteh, nanging kumaha atuh? Abdi teh repot ari ngabujengan ka padamelan ti dieu mah, tebih teuing, ceuk Rojali langsung nyaritakeun pamaksudanana, henteu make malapah gedang sagala. Oh kitu. Memang akang geus ngadenge, yen Payuda parantos ngagale bumi caket pabrik. Manawi teu kedah dilebetkeun, manawi teu kedah dilebetan ayeuna-ayeuna, ari sabab ceuk pangrasa akang macan merlu misah, masih kena perlu ngariung jeung kolot.
Tapi ari sagala rupana geus hayagi mah taya salahna, najan rek diajar imah-imah sorangan ge. Ngan kade sing bisa marawa diri, sabab rumah tangga teh henteu gampang, sok loba gogoda jeung dodojana, lir ibarat nu keur ngamah sagara. Sok sanajan geus ahli sarta lengkep paparabotan oge, teu weleh we aya gangguan, boh ombakna, boh angin topana, atawa naon we halangan harungan di sagara. Tah, dina rumah tangga oge kitu, ayi, henteu cukup kuloba duit, teu mahi kuloba parabot, sabab kasadaran jeung kayakinan milu nangtukeun. Lamun urang can ngarti jeung can nyaho sagemlengna kana elmuna rumah tangga, najan loba duit taya hartina, loba harta taya gunana, tetep matak harengheng loba kahariwang. Tapi akang yakin, hartina mah jeung percaya, yen ayi jeung yati mah moal kitu. Sabab geus lila silih teleuman hate, geus silih teu titenan kapribadian masing-masing. Muga-muga bekal anu sakitu hadena teh sing jadi padoman pikeun ngahonta tujuan urang, sing bisa ngambah sagara rumah tangga, sing bisa ngamudi parahu kahirupan, sing kuat nahan gogoda jeung dodoja salila ngambah sagara. Ceuk paribasana teh mah, najan parahu luak leok ku angin oge, ulah rek tepi ka kalebuh, ulah rek aya kajadian tibalik. Sing tetep maju ngajugjug ka pulo kabagjaan lahir jeung batin. Pek jalankeun parahu kahirupan teh, geura papag kahirupan anyar nu pinuh ku halangan jeung harungan, nu baris jadi ujian, pikeun hidup duaan. Prak geura jalankeun tugas hidup masing-masing salaku hiji manusia, nu ngabogaan tujuan jeung cita-cita. Akang ngaduakeun salilana muga-muga sing tinemu bagja. Cek Ridwan nyarita panjang lebar mepelingan karojali jeung yati, anu ngamimitian ngambah kahirupan anyar ancrub ka masyarakat. Hatur nuhun Kang abdi nampi kana sagala rupi piwejang ti akang, nu sakitu saena. Insyaallah abdi bade ngajalankeun eta piwejang, cek Rojali rada dareuda kagagas ku kanyaah nu jadi lanceuk. Syukur ayi, akang percaya ka hidup mah tangtu bakal sanggup mapag kahirupan anyar, nu geus tangtu loba cucukna. Tapi kumaha ari yati, na geus siap pikeun nuturkeun nu jadi salaki. Ridwan neuteup ka yati, nu tita tadi ukur cicing bari tenget ngabandungan. Abdi mah tos siap Kang, margi cita-cita abdi tos ngagedur ti anggalna. Nya ayeuna bade dikawitan, dicobi dijalankeun ku abdi. Aina sakan tenanyunkeun bidi ti akang sareng teteh. Abdi bade diajar imah-imah sorangan, margi aina tos ninca kana mangsana. Ceuk yati. Neuteup kalanceukna nu katempo rada alum, rada berat rek papisah jeung yati teh. Akang mah moal bisa ngahalangan, sabab najan berat sakumaha beratna ge papisah jeung hidup, tetep kudu dikencarkeun hidup teh, kudu disapi. Lantaran lamun diibaratkeun ka anak manuk mah aya teh geus mangsana diajar hiber sorangan, ulah nganelkeun bae kolot. Hidup ge kitu geus waktuna ancrub ka masyarakat. Heug diidinan ku akang mah kalayan didoakeun pisan, sing runtut raut sauyunan, sing layut jeung tetep geugeut, tapi kumaha ari lia, Ridwan ngareret kanu jadi pamajikanana. Muhun teteh kumaha tu abdi teh di widiana tenapi henteu, yati. Teteh teu bisa ngabobodo ka diri sorangan. Oge moal gabohong ka yati, sanyana mah teteh teh berat ieu, mun kudu papisah jeung yati. Mun bisa mah hayang babarengan salilana ulah misah imah. Ari sabab teteh sok inget ka jaman nu geus kaliwat, nu pinuh ku kana langsaan. Coba ku yati pikir mimiti bapa ninggalkeun imah bari ninggalkeun kasangsaraan. Disusul ku ibu nu pupus bari ninggalkeun kasedih. Ditema ku kasumpingan bapa nu ngan ukur mocelan ka nyeri batin, nu ampir lipur. Sumpingna bapa estungan sakilat, kawas nu ngahaja ngahudangkeun kana langsaan urang. Can lila ti harita disusul deui ku kajadian nu matak tumiba ka teh Eni. Nu nepi ka ayeuna can kanyahoan sabab musababna, sarta teu kanyahoan lalakon hirupna,
nu ngabalukarkeun anjeunna pupus. Ari ayeuna dulur teteh nungan hiji-hijina batrek init ninggalkeun. Sasat ngajauhan teteh. Sedih teteh teh Yati. Keung nama keung. Sarua jeung rek ditinggalkeun maut. Tapi teteh sadar lamun ayeuna ngahalangan ka Yati nyarek init atawa pindah. Hartina teteh teh ngagokan kana kabagjaan Yati. Atawa ngahalangan kana kamuliaan hirup. Ampir kapimiliku diri Yati. Tah kulantaran kitu bari jeung hate sedih teteh ngidinan. Bral ayeuna mah geura misah tapi sing bisa mawa diri. Kasusah jeung kana langsaan nu geus karanapan ulah rek dibalikan deui. Urang duaan kudu bisa nyumponan amanat indung, sing bisa hirup kalayan tenang bari jeung aya dina kabagjaan. Jauhkeun kalakuan-kalakuan nu bakal ngabibitkeun kagorengan jeung pacengkadan. Sing runtut raut sauyunan, sing layeut ulah rek pakia-kia. Oge ka Ayi Rojali titip, Ayi, dulur teteh nu ngan hiji-hijina ulah rek dinyanyeri. Ceuk Lia bari ngumara Cipanon. Nu teu katahan bakat kuna langsa atuh kaayaan nu tadi matak gumbira ayeuna robah asa kareueung jeung lalewang. Teteh, sing percanten ka abdi miyos sanes kanggo salamina. Ieu mah ukur misah tempat wungkul teteh. Dari batin mah tetep ngahiji. Abdi mah hoyong misah sanes bade ngajauhan teteh. Nanging hoyong macakal diajar macakal sorangan. Kanggo ngahontal cita-cita sakumaha nu diharepkeun ku teteh sareng ibu. Ceuk Yati ngababaraha teh lanceukna. Tapi yahat pindah ti ieu imah ngandung harti nu jero pikeun teteh mah. Sabab sok inget kana lalakon nu geus kaliwat. Nu pinuh ku cucuk rungkang kahirupan. Ieu imah geus loba pisan lalakonna nu matak ngahudangkeun kasedihan. Jadi ku initna Yati ti dieu matak nyuat-nyuat kana hate. Asa ngahudangkeun paninengan anu campur jeung katungaraan. Teteh, moal hartosna ngemut-ngemut anu parantos kalangkung mah. Sok matak ponok harepan, teteh. Ayeuna mah kieu we nu tos kalangkung anggap hiji impenan. Impenan awon nu moal kaalaman deui. Mangsa ayeuna urang tampi ku kasadaran. Dibarengan ku rasa rehna urang sadaya aya dina kabagjaan. Atuh mangsa nu bade dongkap. Urang papag ku hate jembar, siap kanggo mayuna naon-naon nu baris tumiba. Oge urang jantengkeun tihang harepan kanggo nanyerkeun cita-cita urang duaan, supados laksana ngahontal tujuan hirup anu tentrem jeung bagja dunya akhirat, jeung bagja di dunya rawuh akhirat. Tah kitu numutkeun emutan abdi mah teteh, mugi sing waspaos we teteh. Lia dene malandei. Cipanona beuki juuh manehna ngarti kana omong-omongan anu jadi adi. Sarta hatena narima pisan kana eta pamadegan. Tapi kalangkang kahirupan nu geus kaliwat masih keneh ngagoda kana pikiran Lia. Nimbulkeun rasa melang jeung hariwang sok sieun kaalaman deui. Para mitra kaum dangu nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Ningali kaayaan Lia kitu Ridwan ngarasa oge heran. Atuh tuluy nyarita manehna nimbulkeun rasa nu was-was. Lia sing waspada ulah rek kabawa ku sakaba-kaba. Sing emut teh eni oge bisana kitu teh karacunan teuing ku kajadian-kajadian nu geus kaliwat. Nu akhirna mengpetan panto hate, ngabekukeun pamikiran. Tah kade, ulah nepi ka kitu, pokona mah akhirna mah ngalaman nasib nu mata ketir. Tah kulantaran kitu Lia mah ulah kitu sinjang lar jeung jemar hate. Sangkan kasusah jadi hampang, kabingung jadi ancur nu akhirna timbul rasa percaya diri jeung percaya kana kamurahan Allah. Tah kitu dia kade ulah salah artinya. Ridwan mepelingan pamajikanana, manehna ngarasa hariwang bisi nasib nu tumiba ka Eni, tumiba deui ka Lia. Moal Kang, abdi mah moal kawas teh Eni. Abdi mah kitu soteh melang ka Yati bisi manggih kasusah nu jiga ti heula. Tapi abdi sadar, yen Yati teh ayeuna mah geus lain budak deui, tapi geus dewasa sarta boga ilmu anu cukup keur bekal hirupna.
Bral Yati teteh ngaduakeun muga-muga sing salamet jeung pinanggih bagja. Cek lia ngebrehkeun eusi hatena ayeuna mah janglar deui ngidinan ka Yati nu hayang misah. Nuhun teteh abdi bingah. Keun ulah salempang margi sanaos misah bumi oge teu tebih-tebih teuing. Tiasa naon teh langsung ka dieu upami aya waktos. Tiasa didongkangan. Abdi moal joledar tangtos bade sering amengan ka dieu. Nanging sawangsulna teteh kedah sering ka ditu supados henteu leungiteun. Tah bener kitu Yat geus atuh. Teu kudu panjang mikir beral bae nama gerah hayang misah mah. Rek iraha pinahna ieu teh? Dia neuteub. Ka Rojali gancang Rojali ngajawab. Pamiti aya wagalan mah dinten Minggu bade ngalih margi ari parabot sareng alat-alat sanesna mah di ditu teh parantos sayogi teh kantun ngalebetan we kitu maksad teh. Nuhun atuh beral bae iraha-iraha oge teteh moal burungnya tujuan. Nan teteh amanat ka Aji Rojali kadenya sing tarapti rek ngeusian imah anyar mah kudu apik jeung taliti bisi matak jadi mamala engkena. Sanes kitu Kang? Lia ngareret ka salakina, bener Aji. Kedah tarapti ngarasa salamet, tapi keun bae teu kudu salempang. Da Kang etang tu rek mantuan. Alus ari milih poe Minggu mah bisa laluasa waktuna moal aya nu ngabebereg. Hatur nuhun Kang abdi regreg pamitos kieu mah. Disuhunkeun kariduanana we kanggo jajab abdi sareng Yati ka ditu. Ceuk Rojali. Ih tang tu dijajabkeun. Da kawajiban akang eta mah. Pek atu ayeuna mah geura beberes bisi aya nu perlu dikumpul-kumpul ti ayeuna. Mangga Kang. Saterusna Rojali jeung Yati ngamimitian beberes. Milih-milih barang anu bisa perlu ajeng perlu dibawa ka imah anyar. Lia oge ngabantuan digawe babarengan kitu deui Ridwan henteu cicing. Gancangna carita Rojali jeung Yati geus parinah ka imah anyar. Dijajabkeun ku Ridwan katut Lia. Kitu deui kubu Suhami jeung Payuda sarerea sukabunga. Lantaran Rojali jeung Yati geus tetep tumetep di imah pribadi kalayan nu ngeusianana sugemaeun pisan. Sabadareng saya ngatur-ngatur parabot jeung sajabana Ridwan jeung Lia barali kitu deui Payuda jeung nu jadi pamajikanana. Atuh karasa robahna kaayaan di imah asa jempling. Kawan tu rada anggang jeung tatangga. Dapa karangan lalega pisan kuleuneun eta imah ngajegir wangunan pabrik milik Payuda. Harita pasosore panon poe kira-kira geus tunggang gunung. Yati diuk dina kursi nu aya dina teras. Bari nitenan kekembangan nu keur meujeuhna mangkak. Mun nempo kaendahan alam harita memang matak betah jeung matak waas. Tapi mun inget kalanceukna hatena sok nyeredet. Poe mungaran hirup sorangan. Asa keung jeung lalawang. Tapi aing percaya ka Kang Rojali nu baris bisa nyungayunkeun ka hayang aing. Muga-muga we cicing di dieu sing betah ulah aya halangan harungan. Cek hate Yati bari nangeui gado pantos pisan keur ngumar lamunan. Torojo Rojali nyampeurkeun ka tempona bangun nu capek, tas beberes di dapur, gek diuk gigireun Yati paroman marah main. Kumaha Yat, betah moal kinten-kintena? Betah Kang, sarta abdi mangaraos bagja Kang. Sesah hoyong bumi sapertos kieu teh Kang, henteu gampil. Nanging abdi mah asa dina pangimpenan we. Nemege 2 sasih ti saparantos nikah betos disayagikeun bumi. Nu lengkep sareng paparabotanana. Ceuk Yati ngebrehkeun ka bunga hate. Urang kedah muji syukur kanu agung lantaran urang duaan diparengkeun ti nemu bagja. Teu kudu hese capek usaha pikeun ngahontal ieu cita-cita. Tapi Yat sanyana mah ieu teh mangrupa hutang. Hutang? Naon maksudna Akang teh? Yati reuwaseun. Teu kedah reuwas da sanes keng nyiridit atawa nganyuk. Perkawis bumi mah muklis milik Akang jeung Yati. Nu disebat hutang ku Akang teh nyatana hutang budi kapun bapa sareng kapun biang. Nu parantos mikanyaah nyatana kanyaah totomplokan estu sagala rupa kaperluan Akang dicumponan ku anjeunanana, padahal mah ku ngamodalan sakola getos pirang-pirang ageng jasana. Ayeuna ditamah deui ku bumi nu sakieu saena. Tak ieu nu jadi hutang pikeun Akang. Urang kudu mulangkeun kahadean,
nyaeta kapun bapa ku jalan babakti sareng taat kana piwejangna. Akang moal ngarasa lunas hutang lamun can ngalaksana ngawujudkeun cita-cita pun bapa. Kitu maksud akang deyat. Oh, kitu. Wajar we sepuh makang dari anu tos ngartos masareng kaleresan aya pakeunana memang kitu kedahna. Atu urang salaku putra memang sawajarna upami mulang tarima ka sepuh ku jalan taat kana piwejangna. Mangga urang jalankeun kuduaan. Da asa teu sesah kitu-kitu wae makang. Margi ari taat sareng hormat ka sepuh mah tos janten kawajiban putrana. Yati teteg deui hatena. Sabab ngarti kana tujuan Rojali sedengkeun Rojali hatena ngalenyap. Ras inget yen sanyana mah indung bapa manehna teh lain Payuda jeung Bu Suhami. Tapi can kanyahoa nasibna teuing kumaha. Rojali ampir lee hatena, tapi untung kaburu inget kana amanat Bu Suhami, yen manehna teu meunang nginget-nginget deui ngaran Bisarmi, sangkan teu jadi siksaan kana batin. Hate Rojali teteg deui. Nuhun yat. Urang sasarengan bawakti ka sepuh margi upami teu dimodalan ku Payuda. Akang teh can puguh bisa kieu. Tah ku kituna minangka pamulang tarima ka anjeunna. Urang kedah taat sareng satuhu kana sagala rupi piwejangna. Mugi-mugi sadaya tiasa dilaksanakeun. Muhun kitu we tukang, tos lah teu kedah seueur emutan abdi ngartos kana sagala rupina. Ayeuna abdi bade naros kumaha perkawis pada melan. Tos naik da canyat akang masih keneh jadi pagawe nu panghandapna. Saura pun bapa teh ulah wah kahayang naik upami teu acan jejeg 3 bulan. Jadi ayeuna mah tetep we jadi kuli. Tukang ngajaga mesin muga-muga 3 minggu deui bisa naik jadi manor. Teras naik kana jabatan nu leuwih luhur akhirna jadi anggota direksi. Cek Rojali bari nyerenge hatena reueus lantaran gede harapan. Nuhun atuh ari kitu makang wayahna sing sabarnya Kang. Margi eta teh hiji ujian ti bapa. Nah kiat atanapi moal. Upami akang kiat tangtos bakal janten hiji pamimpin wijaksana. Jaga upami akang parantos janten direktur abdi bade ngalamar. Hoyong ngamangfaatkeun hasil kuliah bade ngiring didamel di pabrik. Cek Yati, memang bener manehna ge hayang ngalaman digawe di pabrik tekstil. Ah, teu kedah yat. Urus bumi Yati malah keun akang nu usaha. Teu aya lepatna upami nyobian makang, upami tos gaduh anak na meliren. Mari kedah ngurus putra akang. Nyakeun kumangke we lah. Yah, lapar akang teh. Ini murilit kieu ye Pejit. Rojali nangtung bari ngusap beuteung koloyong ka tengah imah dituturkeun ku Yati. Para mitra kaum dangu, tidanget harita Rojali jeung Yati tetep tumetep di imah anyar milik pribadi. Menang sami ngumah memang karasana ngarumas. Tuman loba batur aripek ayeuna tiiseun puguh we asa nu ngelis teu boga dulur. Tapi lila-lila mah jadi tuman, Yati beuki betah jeung ngarasa tentrem. Ari sabab mun karasa kesel atawa carangkeul Yati sok ulin ka pabrik. Tara aya nu nyisi kudi bebas teu aya nu ngahalangan, atuh sajabati kitu pasosore. Sok dilongokan ku Payuda mun balik ti kantor. Ari geus ngarasa betah mah teu karasa nyerelekna waktu, tungtungna ampir jejeg 1 tahun. Sarta Rojali geus sabaraha kali naik pangkat. Nu akhirna sajajar jeung wakil direktur. Dipercaya nyekel urusan-urusan penting ku Payuda. Dina hiji mangsa Payuda nyaur ka Rojali sangkan ngahadap ka direktur. Sabab di kantor mah hubungan anak jeung bapa ditinggalkeun heula. Rojali gancang nyumponan panyaur gek diu kalayan sopan. Bade aya pikir saeunaon, Pak? Cek Rojali bangun teuneng. Kieu Rojali, sabada ngabandungan hidup salila digawe di dieu, tetela teu aya cawadeunana. Oge aya kamajuan nu matakreus. Tah kulantaran kitu asa geus tepi kana mangsana pikeun ngangkat hidup jadi pimpinan, jadi direktur ngaganti bapa nu geus sakieu kolotna. Cik ayeuna bapa rek nanya, na geus sanggup atawa acan? Cek Payuda bari neuteu. Sorot soca jiga nu cahayaan nembus kana jajantung Rojali. Atuh nuhun upami kaanggo mah Pak. Ayeuna abdi tos ngartos kana tata cara ngolah parusahaan. Sarta abdi tos siap kanggo nampi tugas anu langkung abot. Kapercentenan bapa insyaallah sanggem abdi ngajalankeunana.
Jawab Rojali tegas pinuh ku kapercayaan kadirina pribadi. Oh, syukur ujang, syukur. Bapa memang percaya ka hidup. Payuda ngasongkeun dampalengeun katuhu ngajak sasalaman gep ku Rojali di tampanan. Atu para mitra sadaya. Harita teh angen mah ratu bungah pacampur jeung lewang. Bungahna pedah laksana nyumponan harapan payuda, lewangna bisi teu mampu ngolah perusahaan, bisi teu bisa nyugemakeun kana hate nu jadi bapa. Dupi salajengna kumaha Pak? Kieu Rojali. Pageto bapa rek ngayakeun rapat jeung para karyawan, sarta rek nyawalakeun urusan perusahaan. Saterusna lamun kaayaan perusahaan geus kanyahoan, oge geus kasaksian ku hidup. Bapa rek ngebrehkeun ieu paniatan ka sakabeh karyawan. Sakaligus rek ngaresmikeun hidup jadi ngaganti bapa. Tah kitu rencana bapa teh. Mohon kartos pisan Pak abdi mah sajang ngiringan. Rojali marah mai bakat ku bunga, hatena lugina asalunas tina hutang. Tah kitu perluna majung digawe deui sakumaha biasana. Ngan omat ulah wakaloba omong bisi jadi gangguan kana lancarna rencana. Unyuk subang apa sejadi estokeun pisan. Geus kitu mah para mitra, Rojali kaluar ti kamar direktur, nuluikeun pagaweanana nu tadi katunda. Poe eta mangrupa poe nu ngandung sajarah pikeun Rojali lantaran hubung kabungah nu karasa. Asa can aya tandingna, Rojali ngarasa bagja hirupna lantaran cita-cita ti keur leutik teh tina kanan. Kocapkeun sorena Rojali geus balik ka imahna, paroman teu weleh marah mai. Malah asup ka imah teh bari hahariringan. Ngadenge salakina bangun gumbira, yati buru-buru mapagkeun bari mawacai enteh sagelas gede. Sok ditunda dina meja bari pok nanya. Menak kambingah naon dinten ieu teh Kang? Kakupingna sareng katingalna meuni gumira pisan. Eta we kakupingna meuni seueur nyanyi, katingalna meuni alah pokona mah abdi mah tak sirik. Abdi mah di dieu teh meuni ti iseun pisan. Oh, teu kedah sirik atuh Yat. Mun palaya mah ngiring bingah atuh, sing bingah atuh, sabab kabungah akang, kabungah Yati. Kasedih akang, kasedih Yati. Jadi ulah sok ngarasa sirik, awon jawab Rojali bari ngalaan sapatu. Geus kitu ngalaan deui nu dasi nu karasana asarari dunaker. Mun mangga atuh abdi bade ngiring bingah. Nanging naon atuh nu matak bingah teh Kang? Naik gaji akang atau napi naik pangkat? Derek-dek Rojali nyaritakeun obrolan jeung payuda. Yati meuni bungangang hatena dua leungeun teu karasa dirangahkeun bari ngucap syukur alhamdulillah. Geus kitu melong ka salakina nyesri leutik paroman bear marah mai. Upami kitu mah abdi cios ngiring di damelnya Kang nya. Oke heula ulah wakang emutan eta. Sabab pada mal kantor parantos seueur teu aya lowongan. Ayeuna oge tiasa sote akang naik pangkat pedah we bapa bade liren. Tapi muga-muga aya lowongan anu cocok kanggo Yati. Kitu ge mun keukeuh palai di damel. Kan tenan Kang lah abdi mah hoyong nyobian di damel di perusahaan bapa. Nah kumaha rasana janten padamel. Lebar kenging sakola teu dimangfaatkeun teh Kang. Punten usahakeunnya supados abdi tiasa janten karyawati. Keun atuh ke. Urang usahakeun. Tapi engke mun akang geus lila jadi direktur, da ina can wani akang teh. Yat, teu aya Kang Ridwan ka dieu. Ceuk Rojali bari kop kana gelas regot nginum. Teu aya Kang. Nah bade aya naon kitu? Nya sono we atuh geus 2 minggu teu araya ka dieu nya. Rarepoteun panginten Kang, margi seueur pisan pada melanana. Pami aya waktos mah naon lepatna tepangan ka bumina. Abdi ge tos sono ka teh lia, tos lami teu patepang. Yati asa di jalanan manehna ge geus hayangeun ulin ka imah lanceukna. Yu ke urang ka ditu tapi akang mah lapar ieu teh. Yati buru-buru nyadiakeun sangu sanggeus tarapti Rojali nyampeurkeun. Brak dalahar bangun nikmat naker, saterusna Yati jeung Rojali darangdan. Tuluy init muru ka imah lia, Yati geus teu sabar hayang geura ngabejakeun kaayaan salakina nu matak ngagumirak. Cagduna heula kaayaan Yati jeung Rojali nu keur reumeujeunna Sukabunga. Jauh tina kasusah jeung kabingung, ayeuna urang malikan deui lalakon anu geus lila katuna. Nyatana Bisarmi nu tetep katalangsara. Waktu anu lilana taun-taun mangrupa hiji siksaan ka Bisarmi,
Lantaran beki-lila beki sangsara, awak ruksak harapan ancur. Bisarmi geus taya harapan kana hirup pinanggih bagja. Sabab anakna nu salilana di teteangan teu aya kelemeng-kelemengna acan. Sedengkeun aya kaayan awak Bisarmi kalaka beki ripuh. Balangsa kabina-bina, baju rubat rabet samping rawing jeung kalotor buuk gimbalang kamani. Tonggongna geus rada bongkok, kulit garing balas kapoe jeung kaibunan. Dina hiji mangsa Bisarmi ngiuhan di hiji toko di jalan raya. Manehna ngarasa ripuh urut lelempangan ngider kota. Hasilna matak sedih sababara maen keur meujeuhna sepi. Ukur manggih uras sapotong ti tukang warung sisi jalan. Ya Allah, Gusti. Bade dugi ka iraha, siksa anu tumiba ka diri abdi teh atuh Gusti. Abdi mah nampi ka ieu cocobi nanging abdi teh aya panuhun. Mugi sing engal lekasan. Margi bilih teu kiat nananganana nu akhirna abdi jadi aral subaha. Duh Gusti di mana atuh aripun anak? Kitu ceuk Bisarmi bari nyarane kana tembok. Panon mureleng ka jalma-jalma nu larar riwat balawiri matak lieur nempokeunana. Bisarmi teu weleh boga sangkaan yen anakna keur ulin jalan-jalan. Lelempangan di kota Bandung kacida hayangna patepung dina mangsa kitu. Najan diparengkeun pondok umur oge ari geus ditepungkeun. Jeung anakna mah teu panasaran. Tapi harepan tinggal harepan. Antara harapan jeung kanyataan jauh pisan jeung nuji cita-citakeun. Panon poe panasna meni moreret nambahan siksaan pikeun Bisarmi nubatan sakitu. Ti koro nu geus garing tita tadi beuki peureus karasana. Hayang nginum nu seger-seger tapi ukur neureuyan ciduh nu kentel, nu seuseut jeung tambah peureus di teureuyna. Beuteung Bisarmi karasa murilit menta eusi tapi geus teu dirasa. Sabab daya harapan manggih dahar anu cukup. Bisarmi geus biasa deui ngalaman kitu. Geus teu matak jadi siksaan dan berat kana batin mah. Iwa ti mikiran anak nu tetep can aya laratanana. Anak anu ngan hiji-hijina ayeuna mah teu kanyahoan ayana, mangkaning sasat jadi gunung panangeuhan, panyalindungan dina mangsana kolot. Tapi ayeuna boro-boro bisa disalindungan, nasib oge can kanyahoan. Gusti naha panas teh meuni kabina-bina teuing. Iraha rek aya hujan. Asa teu aya piliheun panas ku panasna matak jadi siksa. Kana diri teh hujan ku hujana tetep pikeun aing mah sangsara. Matak kabulusan jeung matak muriang panas tiris. Kudu ka mana aing ayeuna kota Bandung geus kaider. Tapi anak can kapanggih. Rojali di mana atuh ayana hidup teh ieu mah anak ieu geus lila neangan. Bisarmi sasamat. Ka anakna dibarengan ku murubutna Cipanon. Cipanon Bisarmi tayaraatna unggal inget ka anak sok murubut lir hujan kasedih. Tapi kituna teh taralila Bisarmi kaburu sadar yen anakna moal anggeus ku diceungceurikan. Keur kitu lar aya hiji lalaki gandang naker. Lempang mapae trotoar bari ngajingjing kantong plastik nu pinuh ku balanjaan. Ti kajauhan keneh geus diteuteub ku Bisarmi disidikeun paromana. Nu sakira aya sifat welas jeung asih kasasama. Kulantaran geus taun-taun jadi tukang jajalu, Bisarmi apal kana keuritan beungeut nu bageur, nu bengis, nu berehan jeung nu judes. Harita Bisarmi beda pirasat, jalma nu keur diteuteub jiga-jiga jalma hade. Berehan jeung karunyaan. Atuh sanggeus deukeut Bisarmi namprakeun dampaleungeun bari nyarita lumengis. Juragan, pasihan nini agan. Sing hawatos kanu nuju di puragaan kasesa. Nini tetos 2 dinten teu meunakna da agan. Sing hawatos disuhunkeun sedekahna we manawi aya ridho galihna. Jumerit hate Bisarmi jeung ucap-ucapan nu ngalengis pikarunyaeun. Nyerep kana hate eta jalma kontan eureun bari ngareret kana beungeut Bisarmi. Leungeun katuhu ngodok saku calana ku siwel ngabijilkeun duit salamar. 500-an sok dibikeun ka Bisarmi. Yeun ini jeung geura meuli dahareun
cek eta lalaki. Leos indit bangun rusuh lempang meninggal gedi. Nuhun alhamdulillah ya Allah ya Robi. Mugi Gusti kersa males kana kasayan eta jalmi. Sing diganyar ku ganyaran nu langkung ageng. Sing dihapunten dosana ditamih rejekina. Nuhun Gusti. Bisarmi nangkep duit bari peureum. Hate muji syukur ka Allah anu maha kawasa. Anu maha murah tur maha asih nu geus ngor ngobahkeun hate jiwa hiji jalma nu akhirna ngabijilkeun sabagian tina rejekina dibikeun ka sangsara. Sanggeus teteg hatena Bisarmi cengkat lalaunan duit dikepeul keneh. Maksud Bisarmi rek meuli sangu keur ngeusian beuteung nu lapar da puguh ti kamari can kararaban dahar. Ingkud lempang maju ngetan suku Karasalinu jeung cangkeul. Inung suku nyeri keneh urut ditajong kana batu basa diudag anjing herder di hiji imah nu sigero. Harita aya 2 jalma pating bedega deket tukang rokok. Pating pelenyun udud bari dangah jumago. Ti tadi panona mureleng ka Bisarmi nu keur baramayan menta sidekah ti jalma nu ngaliwat. Basa Bisarmi tepi kanu rada sepi eta 2 jalma pating jali gerah lempang ngadeukeutan. Ku Bisarmi teu dipalire da teu boga rasa curiga naon-naon. Tapi barang geus deukeut pisan Bisarmi ngajenghok reuwas. Sabab eta jalma teh nanya bari nyentak nu saurang deui megatan ka Bisarmi. Nini peot diberi sabaraha sia? Hah? Ku si bedegul ha? Naon aden bibi mah teu ngartos. Bisarmi melong bari ngadegdeg, jajantung ratug jeung hatena sesebelakan. Sabab asa apal kana keuretan beungeut nu duaan. Tapi poho deui ngaranna jeung poho deui kana asalna kawantu keur kaweureu jeung sieun. Jawab sia diberi sabaraha maneh sia ku si bedegul ha? Mana ayeuna duitna? Sok temokeun ka aing. Ceuk eta lalaki bari molotot. Bisarmi beuki sieunneun manehna teu wani baha. Dipaparin 500 rupiah tapi tayeuyeuna keur nini. Jalma teh para mitra. Sigana bae harita teh eta jalma teh rek meres. Nyaho kami ge. Eta keur nini tapi nini sanyaho. Eta jalma nu rek diperes ku kami tapi teu hasil kaburu lolos. Taina mere duit ka nini ka dieu kan keur kami. Ulah aden nini teh hayang dahar geus lapar. Rek dipake jajan kupat tahu. Atawa rek neang tukang sangu. Ceuk Bisarmi bari ngadegdeg. Cipanon geus teu kaampeuh murubut masihan pipi mung hanyakal waktosna ka bujang seep.